Mana on cicing di bawah motoran cek mana nyungsap kalau tuh benar aduh kade rusak aku ya humbul tinggal seutik mau apal motoran ya baiklah baik kemana ini papang deh terserah gimana sih orangnya cicing mana mau sudah cicing ya nyungsap atuh tuh tuh ya lagi acan duh pejuh tanu dua kamarana di tanggal cau di kamar iya astagfirullahaladzim coba orang teang ka di mana kecamatan mana kecamatan teh kunci mana oh iya siapa rawan kunci ada kunci motor di mana deka di tongoh nama motorna teang tambah penasaran teang nggak tongoh poho asal tegenahin ke senang apa palimpang nih mana motor teh kok di aing sugan mun kapange cangke mosan ngira lah bebal teh tepoe pengabutuh dipake polengo diare-harekeun motor teh bebal sia teh ngatongoh ah aduh bukan duit itu ya sepoho kemarin teh ngaji murah ditanya buat duit tidak boleh budak kan neng ini sekedap kah kulan pak ini sekedap neng kini lah sok kayaknya nya aya naon pak pang nyanakeun artos di Haji Muron 25.000 tilas nangka kamari bapak teh gaduh artos paling mana Bumina eta ning paling lebah saeutik dijolok beunghar tapi dijolok atuh teh si Haji Muron teh anu seueur motorna ayalah dua motorna sareng seueur kebona ngerasa ka ditu sugan we aya di Bumina oh kok Haji Murad teh koling buronan sanes neng sanes nu eta ieu mah kasep gagah ngan hanya kalna kurang dahar tingali graji awakna si gagantar ayeuna mah ka ditu lah sakedap sugan aya di Bumina sugan we mere leuwih oh nya atuh pak sakedap deui abdi na ngabereskeun heula gegero mungkin ka ditu nya neng duh hari si kehet Junet ka mananya euy si urang samper gitu ka imahna urang samper ka imahna lah Ned kah aya perjogi naon sanes mereka Junet abdi teh aya Junet teh aya nganuju dicai kini lah urang sauran rasa kedap nya mangga duh saya awewe geulis gitu di imah si Junet sahanya euy asa karek nempo dewek waduh urang tanyakeun kayak ka si Junet Ned ka dieu sakedap ulan teh aya naon aya rerencangan nu nyamper di payun saha teh duka atuh sok we tinggal di payun teh mah bari ka dapur mun teh nya saha we anu nyamper oh naon dor ayo maneh net cicing we di imah atuh hayu urang ulin buru ayo tuh orang kerah rayam tuh di imah deka ayo yuk kali dia nyepi omongan ya setik ya naon deka kalau euy kudu senang dieu deka sararas kieu pamit teh ngajak ulin kakak cicing di dieu aya naon sia teh
aing hayang nyaho heula eta awewe anu geulis di ten maneh saha eta? Oh, eta lanceuk urang. Can apal maneh? Sela lanceuk di mana bebeungeut tanah. Itu beda jauh oge maneh mah. Ye, lain pan beulah teh kan anu boga kebon mengidong heuh. Heeh. Tah beulah teh, pot urang teh pan teh bawa kebon. Jadi lanceuk urang teh anu sekolakeun ku babeh urang teh. Oh, bawa duit anu pesantrenkeun. Tah, kamari teh karek balik. Itu urang mah teh percaya mah jauh aja maneh malah itu mah atuh geulis. Pelem itu. Ye, pan ari lanceuk aing menurun ka indung teh. Nah, bedaan ka uing atuh boga lanceuk geulis kitu teh. Ah, juga teh teh beuki ka awewe. Astagfirullahaladzim, nya normal atuh. Ned aing kitu ge sia teh. Lah, juga tidak umum gitu udah aing gatepkeun we. Ya ka babeh teh mah. Yang sia tah. Mau lanceuk maneh, kayaknya kalem urang jajanan maneh mah. Ya, ya atuh. Asa daya balas budina aing teh atuh hayang lanceuk teh. Ya baru mana seperti jadi adu orangnya. Ya atuh. Mantap cocok lah kayak gitu mah. Kantong kamana? Ya kantong teh tuna di ditu. Nah, aja geus meunang nyeuseuk kabeh tuna ada maka Anu urang? Sarua dari itu tinggal merenan emang kate. Mana sampai mau duit balik lagi. Kolot Nah tuh, curang geroan. Ceng. Naon ngaran urang lain Udin lah. Aduh, li urang lain Aceng. Tuh nya sok kamaran teh jo Udin jo Aceng teh apa ieu saha? Saha? Ieu teh Kang Herman jeung Kang ieu Amai. Ya ampura eta tuh. Siap Lampura lah. Ayo udah. Rek kamarana ieu teh ya. Semulang dambal. Jadi itu di Padamelan uih lah gitu. Udah malami. Kang ieu nanaonan di dia di lembur. Ya, ieu teh kopan lembur abdi. Ya Kang nuju naon di dia? Itu kumaha? Jadi itu teh nuju teu kondusif lah. Itu di cekel ku saya. Ah di ditu mah antepkeun we. Itu sapis datang di ditu rek ah. Ya jangan sok gimana deh. Heuh nya geus datang si ngaeta-eta nanti. Tuh nanti. Bade tugas. Datang cenah. Oh. Moal bisa tiasa lami-lami teh. Kayak dia lah anjing deui lah. Kurang ngobrol-ngobrol mah. Siap. Bumi nya, banyak. Siap. Bener buminya paling mana? Cekat Haji Murad. Haji Murad. Apa tuh? Haji Murad di mana ya? Oh, anu Bandar Tangkil. Bandar Tangkil teh ya. Anu gaduhan kebon ning. Anu dilebat banyak apa tem apa? Heeh, siap. Kira ka itu atunya. Ayo. Beli mulang ada. Ayo. Sampai ya. Yuk. Ah, ada jalanna. Yuk. Astagfirullahaladzim, jeung panas deui teh lah. Motor eueuh. Ti kemana lompat nanti si bebal. Bae pangabutuh geura aduh, eueuh motor teh. Pasti nu agung kudu ka mana neang eta ka ditu eueuh ka dieu eueuh. Kurang teang cuman we panggih di jalan. Minta ka panggih keneh kalku. Ah bener anyum aing ka imah maneh bete. Heuh, naon teh? Lain kamari teh kok. Haji Murad tengah caulik. Heuh, ngalah caunya. Tuh, sok kumaha meureun? Heeh nya teh urang ge bingung. Bade lo ka ngamek beuh. Kumaha tuh ayeuna? Geus urang ka ditu ayeuna sambeurkeun Haji Murad bisa dipecat kah? Tuh, ayo urang ke ditu ka Haji Murad. Maneh kudu lagi kemari. Ah maneh ge sarwana kamari. Tang layangan. Maneh tuh kamari sarwana. Asa itu baru teh anak buah model kumaha anu kitu kita ngalacau si kamari geus 2 poe can datang wae si ciga keur parasya kieu eta masalah naon sabarkeun urang parasya kitu Inji ieu teh. Di ieu teh si Kajung naon maksudna pengen nyuntrungkeun urang. Ya, ji urang nyuntrungkeun si Oga aya alasanna. Naon asanana? Maneh kamari ngajakan layangan ka Ah urang. maneh. Maneh Ah lah. maneh. Maneh yeuh. Coba siap. woi Ya, mana ieu teh? Salah.
Kehan sia kacamata takut ka lepas kieu. Masa aku itu ji itu salahkeun mah. Ari mana tadi ngali urang teh kieu hiji tiba teh era ngaco mata teh. Ida mana rek kamarana? Deketin haji. Nanaon? Bikin tampura kamar itu kan itu jadi ngelak jauh deh, jauh. Kita kan? Jauh. Tapi mau bisa orang keren ada di urang. Nah, Motor dipakai. bikin bayar ku Adima tuh deh kak. Ini rugi haji mah deh kak. Butuh. Loba iya motor mahnya. Eta ku hiji-hiji nan hiji di bengkel. Ku adi dipakai. Kemana? Lagi jelema beunghar. Di motor hiji. Oke, Kita ngomong bebal sopan teh. kumaha tuh ayeuna? Kumanya ka imah we ayeuna. Ka imah Kayak mah maneh mah ji. Ayo, Ayo. ayo. Duh, hampura ji. Berang nek balik lah. Rek naon bae kelas loba alasan maneh mah dek ka. Teu cara si kayun jual itu. Lain ji. Urang teh kolot nu ketena pare. Oh kita kolot. Heeh. Baju juga tuh dia kolot namburu. Sabereun heula. Heeh teh nya. Sebelangan heula. Hampura ya. Heula. Tah ayeuna maneh Naon teh ai teh? ka imah urang kamari ngaleceh henteu. Beka ka disiksa di dinya. Pencetan jadi awak duh. Bisa we haji mah deh ka. Aya lah yang Pulus. Pulus, Wah, kana aya. pulus Are. mah hayu. ayo. Gas duit. Masuk. Iya mah teh nya. Rek apal? Gawe geus 4 tahun di kuring, teu apal 5. Astagfirullahaladzim. Cuma teh 20 tingkat deh ka. Pencetan lah dari awal. Sok tuh ji meni ku geukeuh deh ka. Balai ge pencetan lah sekolah teh bedanya. Ayo bar mata ini iya hiji kunaon guys? Kubarna Kalamian ji. kalamian. Heeh. Aya obatna. Eta mah manyur ji. Aslina. Naon kalamian teh? Kelilaan. Tuh loba ngomong hayu lah pencetan langsung lah. Guru atuh lila. Sok tuh ji. Nu mana teh teh. Tuh nu eta Kieu ji yeuh. Pencetan mah. Tah. lila atuh. Naon ieu teh? Haus yang cai banyak kana cai ka dapur. Guru tuh lah lila. Dah sayang ki ieu teh. Kieu lagi tuh mejong jalan. Punten. Jom. Kemana? Bebal dari koron teh. Saya mah tuh di luar bukakeun panto. Piraku kuduku. Aing mah teh ya. Sah itu ya. Har. Ari haji kalah ka jero deui gini. Jom. Kan bisa deung. Bulan anji. Imleun. Kuring ngimpi teh euy. Henteu, manya ngimpi. Lu bener ya? Aslina Manuwi ka naon dicai? kieu heula sakedeung. Ka ditu deui urusan urang ieu mah. Siap dia tuh. Teh heula nya. Sok. Aya awewe geulis ya. Mau di bejaan mau bener ke situ. Pasti bakal hayangan. Sikat. Ini garis gitu Gusti. Orang kota itu mah juga namanya. Aya naon geulis ka dieu? Laras iya bumina Haji Murad. Sumuhun abdi nyalira. Kalarasan abdi teh di piwarang nyandak acis nangka teh aku bapak. Bapak saha teh ya geulis ieu teh? Bapak Oli. Putri Bapak Oli teh ya. Oh anu mah santren nya. Sumuhun. Oh nyatu abdi ayeuna kalebet heula bade nyana kalecisna. Muhun mangga. Antosan nya. Nya. Ah, haji ya agarwan wae. Agarwan ngadon titah ka dapur deui lah. Bakal teh mencetan deui gitu Pasti ketang bakal sampai kena kaburnya jalan dapur ya sedang badena kabur gitu sampai kena kabur dititah mencetan deui.
Masya Allah itu awewe Gusti nu agung menigelis gitu aduh sahanya bawa ke Haji Murad ieu mah ya asa teu mungkin gitu kaingan atuh Haji Murad ke urang itah ka dapur bosen kanyawan gitu ku urang ieu mah urang bejakeun si sama dia bejakeun gitu sedang dibejakeun ya menang info ya bagus si lilat tinggal ada guan ya neng ngicisna kalau betelat tuh neng ingal Moal hatur nuhun rusuhan da. nya Nuhun ti payun. nya sok salamna gitu ke bapak Nya. ke Haji Murad